gitu. Tahu nanti kira-kira osok itu dah nyosok cenah tuh gitunya. Dah alhamdulillah alhamdulillah ngan singkureun sok ngemutan ibu sok ngemutan tarakeun we ieu mah. Tapi siga nulungan, tapi kadang-kadang eta nulungan teu aya gitu. Kadang-kadang sini balikeun. Contoh sok aya nu ngaturkeun osok aya nu maot osok ibu-ibu ngelek gitu. Ngelek naon, ngelek nasuportos narantang atau basko atau jualan deusia kan itu. Artinya itu teh dibalikeun deui siga patugur teu keur mana kahadianana tuh. Kudu nama jalma anu keur kakeunaan eta teh kuduna sebenar-benar urang ikhlas karena Allah. Jadi kira-kira mana urang siga ieu mah patugur teu keur mah eta teh keluarga teh kaayaan kitu urang teh kuduna sabenar-benar urang teh kitu. Sebutkan hablum minanas kudu saksi diturunan jeung papada manusia. Nyata kadituna dina katerangan bahwa Allah dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pek mesti disebut tulungan dina kasayan jeung urang sini tulungan dina katakwaan. Taina teh urang teh keur ngajelakeun katakwaan terhadap Gusti sok silih tulungan tuh. Intinya secara singkat